A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa adama nafa'alaina bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mausulu ari ieu eta isim mausul. Mausulul asma'il ladzi unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal mantalihi aulihil alamah wan nunu ing tushdad falama lama. Mausulul asma'i ari pirang-pirang isi mausul terus allazi eta allazi al-unsa ari isi mausul anu tuduh kana muannas allati eta lafaz allati wal ya'a sareng kana iya idza ma sunia tatkala ditasniahkeun allazi sareng allati la tusbiti maka teu meunang netepkeun maneh. La tusbiti maka teu meunang netepkeun maneh. Bal balik tah ma ari perkara talihi anu nyanding iya kana emma talihi anu nyanding iya kana emma auli kudu nyandingkeun maneh kana emma al-alamah kana ciri tasniah wa nunu sareng ari nun intusdad eta lamun ditasdidan naon nun intusdad eta lamun ditasdidan naon nun fala malamah maka henteu
acacad. Fala malamah maka henteu acacad. Dos tulis hartosna sebagian tina isi ma'rifat teh nyaeta isi mausul. Hartosna sebagian tina isi ma'rifat teh nyaeta isim mausul. Dos ari mausul eta kabagi dua. Ari mausul eta kabagi dua. Dos hiji mausul ismi kadua mausul harfi. Hiji mausul ismi kadua mausul harfi. Dos ari nu ngaran mausul ismi teh nyaeta maftaqara ila silatin wa aidin. Tingalikeun dina papan tulis. Nyaeta maftaqara ila silatin wa aidin. Nyaeta maftaqara ila silatin wa aidin. Tegasna isim anu ngabutuhkeun kana silah sareng aid. Tegasna isim anu ngabutuhkeun kana silah sareng aid. Maksudna? Titik. Ari nu ngaran silah teh dos nyaeta jumlah. Ari nu ngaran silah teh nyaeta jumlah. Anu paantel sareng isi mausul nyaeta jumlah anu paantel sareng isi mausul pikeun nyampurnakeun makna isim mausul. Nyaeta jumlah anu paantel sareng isim mausul pikeun nyampurnakeun makna isim mausul. Tos ari nu ngaran aid mah nyaeta domir. Nyaeta domir anu aya dina silah nyaeta domir anu aya dina silah anu rujuk kana isim mausul. Anu rujuk kana isim
mausul. Dos titik tindas spasi. Ari nu ngaran mausul harfi mah nyaeta Ari nu ngaran mausul harfi mah nyaeta maftaqara ila silatin faqat. Ari nu ngaran mausul harfi mah nyaeta maftaqara ila silatin faqat. Macana? Ari nu ngaran mausul harfi mah nyaeta maftaqara ila silatin faqat. Nyaeta isim anu ngabutuhkeun kana silah wungkul. Nyaeta isim anu ngabutuhkeun kana silah wungkul. Tos nyaeta isim anu ngabutuhkeun kana silah wungkul. Tos anu jumlahna aya 5. Tos anu jumlahna aya 5. Hiji an masdariyah, hiji an masdariyah, hiji an masdariyah, kadua inna amil nawasikh, kadua inna amil nawasikh, katilu kae masdariyah, katilu kae masdariyah. Tos kaopat ma masdariyah, kalima lao masdariyah, kalima lao masdariyah, tos tegasna lao anu nakdirkeun maknaan. Nyaeta lao anu nakdirkeun makna an. Tos nyaeta lao anu nakdirkeun maknaan dina lafazna. Tos tos pindah spasi. Ari isim mausul anu tuduh kana mufrad muzakkar Ari isim mausul anu tuduh kana mufrad muzakkar nyaeta lafad allazi.
aya dina bait nyaeta lafaz allazi nyaeta lafaz allazi. Contohna saperti allazi qoma abuhu. Contohna saperti allazi qoma abuhu. Yan. Terus diulang. Contohna saperti allazi qoma abuhu. Entos contohna saperti allazi qoma abuhu. Jaa tos datang allazi anu qoma tos nangtung abuhu saha bapana allazi. Tah didinya allazi na isim mausul qoma abu nya disebutna silah hu nyata aid. Titik. Sedengkeun ari isim mausul anu tuduh kana mufrad muannas mah sedengkeun ari isim mausul anu tuduh kana mufrad muannas mah nyaeta lafaz allati aya dina bait nyaeta lafaz allati. Contohna saperti allati qomat. Contohna saperti allati qomat. Terus contohna saperti allati qomat. Jaa geus datang allati sahabi kang anu qomat tos nangtung saha allati. Titik. Qauluhu wal ya idza ma sunniya latusbiti bal ma talihi aulihil alamah. Tulisalah. Qauluhu wal ya idza ma sunniya latusbiti bal ma talihi aulihil alamah. Das hartosna lamun isim mausul lafaz allazi sareng allati kumaha cenah lamun isim mausul kumaha bade ditasniahkeun maka iyana kudu dibuang. Maka iyana kudu dibuang
terus maka iya na kudu dibuang, terus datangan ciri tasniah, terus barean ciri tasniah, terus barean ciri tasniah. Lamun keur tingkah ropa nyaeta alif sareng nun. Lamun keur tingkah rofa nyaeta alif sareng nun. Contohna saperti lafaz al-lazani. Contohna saperti lafaz al-lazani. Sareng al-latani. Contohna saperti lafaz al-lazani sareng al-latani. Lamun keur tingkah nasab sareng jer nyaeta iya sareng nun. Lamun keur tingkah nasab sareng jer nyaeta iya sareng nun. Contohna saperti al-lazaini sareng al-lataini. Contohna saperti lafaz al-lazaini sareng al-lataini. Qauluhu wa nunu intushdad fala malamah. Sapotong deui. Qauluhu wa nunu intushdad fala malamah. Hartosna bahwa nun anu aya dina lafaz al-lazani sareng al-latani. Hartosna bahwa nun nu aya dina lafaz al-lazani sareng al-latani. Eta meunang ditasdidkeun sareng henteu meunang sareng eta meunang ditasdidkeun sareng meunang teu make tasdid. Atau kieu eta meunang ditasdidkeun sareng meunang henteu ditasdidkeun kitu. Kumaha hartosna bahwa nun nu aya dina lafaz al-lazani sareng al-latani eta meunang ditasdidkeun sareng meunang henteu ditasdidkeun. Contohna saperti contoh anu ditasdidkeun saperti al-lazani. Contoh anu ditasdidkeun saperti al-lazani. Al-latani make tasdid nun. Al-lazani, al-latani.
Contoh anu henteu ditasydidkeun. Contoh anu henteu ditasydidkeun saperti allazani allatani. Contohna saperti naon bieu allazani allatani. Tos gerak bareng. Mausulul asma'il ladzi ungsad lati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal matalihi aulihil alama wa nunu in tushdad fala malama.